club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Well, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind. Hiji dinten di rumah sakit di kota Asoy Provinsi Geboy Indonesia sebelah kulon anu gigireun rumah sakit jiwa. Waktos parantos ditinggalikeun tabu 12 berang. Aya salah sahiji ruangan nyaeta ruangan Dokter Sani. Ya, jam sakieu sigana ngeunah mam sangu pecel. Nalika dokter angkat jam 6 siang jeung ningali kaayaan ruangan kosong, tanpa ragu wae Kevin nu kabur di rumah sakit jiwa eta langsung asup ke ruangan. Halo? Halo? Awas asa euy. Aya jas alus ye parantikan lebaran. Entelami ka kuping langkah sampean saurang di luar ruangan. Tetela eta pasien anu bade konsultasi sareng anjeunna karek mimiti indit ke rumah sakit ieu. Dok, dokter. Saya sasahannya? Bah. Hei sanjen abi teu kenal. Ah, dokter bisa wae. Iya, Abi Santi. Bade konsultasi. Konsultasi. Kieu dok, akhir ieu Abi garana teu gering naon ya? Ujuk-ujuk aya suara ngomong pantau di luar ruangan. Sumping seorang nugelis namina Suster Cika, suster anyar di rumah sakit ieu. Apunten dok. Wow, asoy. Ieu lara sareng dokter Sani. Sa anjen. Kenalkeun nami Abdi dokter Cika. Suster anyar si dieu. Anyar. Suster pangmeserkeun sangu pecel. Kuring lapar. Tapi nya mitos atuh dok, misi dok. Dok, naon penyakit Abi? Telah misa atosna aya 2 petugas di rumah sakit jiwa. Tetela petugas eta teh milarian pasien anu parantos kabur sareng bade ningali dokter Sani. Kira-kira dokter Sani terang tanya hayu urang paroskeun tapi kuring tak apa ruanganana di mananya. Kuring eta apa? Tanyakeun anu keur sasapu. Punten Pak bade naros aya ruangan dokter Sani di mananya. Aya naonnya bade ka ruangan dokter Sani? Priogi, Pak. Oh, bade ka ruangan dokter Sani, tinggal lurus kayak di pantona aya tulisan ruangan dokter Sani. Mun, Pak. Sami-sami. Tugas eta manggi ruangan dokter Sani. Hapunten dokter. Berang mah aya dokter Sani. Maksudna dokter di ruangan ieu? Leres deui atuh. Itu lihat dah. Hah? Kenaon anjeun? Ujuk sumping dokter Sani sareng suster Cika teras aranjeunna nguping suara di ruangan. Aya naon ieu? Ayo, Ribut-ribut. kemana yuk? Dokter Sani, aya naon sareng dokter Sani? Hah? Dokter Sani? Abi bare dokter Sani mah? Hah? Naon? Pasien di rumah sakit jiwa. Sabaraha jam ka tukang, anjeunna kabur. Tetela di dieu ngangge jas dokter. Ya ampun, berarti di tadi orang ngomong jeung gelo. Masya Allah, nah jadi kieu. Oh terbiasa monyet. Nyatos dok, arurang minta hampura sabab arurang teu bener ngajagaan pasien. Arurang moal ngantep pasien kabur. Kalau ya bisa diatur. Ya abi ngomong jeung gelo atuh capek deh. Dok, arurang pamit hala. Nyesok mangga. Kelila, patugas rek pawain hit Kevin kalaka kabur. Di ruangan dokter Sani kalaka pasea jeung suster Ya Cika. Allah, kesel kuring. Kacida lebay. Nya kumaha abi atuh? Woi, geus lamun garulot we mendingan abi mendakan rumah sakit anyar. Oh, mangga keluar. Mbak. Di sisi lain, petugas rumah sakit jiwa kabingungan neangan Kevin. Teliklah salah sahiji petugas ningali aya nu nyumput di semak-semak. Ya eta naon nu make baju modas? Ayo samperkeun. Ayo sia. Ka rumah sakit jiwa deui. Mana ieu?
Ayo. Asup mana? Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you, the shape of you. So good, yeah. Girl, your body good, me swear to God, you know me nah like. Thinking about the shaping every way, girl, you know normal. You, me, and Priya wind up in the corner. Putting on a show, run have a place for you performance. Walk up, back a she, joke like a maca tree. She push it back at me, apply the pressure properly. And she say me at the base. Plus she want fi have 6 years. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Well, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Hey boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and all my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. And you. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 Come on, be my baby. Come on, be